Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang dangu sareng simkuring di dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati. Hasil karya atanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ka-52 na. Mitra sateu acana pikeun hanca carita tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe-nya. Tong hilap oge di like, di share sareng komena. Supados nambi-nambi kasumangetan kanggo simkuring medar ieu carita oge supados ieu channel anu ngahaja ku simkuring didamel kanggo midangkeun seni Sunda khususna dina dongeng Sunda sing aya kamajengan kapayuna sing langkung majeng. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mitra sumangga urang lajengkeun ieu caritana. Oh nya emut mah oge kabaso mah sareng ka si Arya mah. Tami telepat mah aya kana 3 minggu anu kapengker aranjeunna teh kadarieu. Terus kumaha mak? Teu kumaha biasa bae aranjeunna mah jarajan. Mung teu lami harita teh margi saurna bade maruli ka lemburna cenah mah. Walon sima mere keterangan sakanyahona. Ari baralikna teh ka mana mak? Nya pami jelasna mah teu naroskeun mah oge. Tapi pami telepat mah aranjeunna teh bade maruli ka Bojong Soang. Ka Bojong Soang. Leres ka Bojong Soang. Pami juragan hoyong pendak mah nya cobi we atuh bujeng ka ditu. Margi pami saurna mah nya di ditu matuna teh. Tapi nya duka di mana ari lebah-lebahna mah da mah oge teu apal. Oh kitu. Nyakeun atuh kukuring rek dijugjug ka ditu. Nuhun nya mak. Sami-sami juragan. Geus ngomong kitu mah jung juragan Pardinangtung. Sarta kaluar ti jero warung terus muru kana mobilna. Ditingalikeun ku si emak nu boga warung teu lila gleser mobil maju ninggalkeun eta tempat. Satuluyna ngablesur di jalan raya. Maksudna rek maluruh basoma jeung si Arya ka lembur Bojong Soang. Kasugri kaum dangu. Teu kacatur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Nya terus atuh juragan Pardi teh nananyakeun ngaran basoma. Nya mimitina mah eueuh anu arapaleun. Lantaran lembur Bojong Soang teh lega. Tapi sok sanajan kitu teu pondok pangharepan terus bae ditatanyakeun ka urang dinya. Teu srikna mah eta tempat teh di Kulibek sabab hayang kapanggih lantaran kacida butuh ku pitulungna. Nya atuh ari terus di Kulibek mah akhirna juragan Pardi amprok jeung saurang jalma anu ngakuna wawuh ka basoma jeung si Arya. Tapi kumatakan jakal mitra lantaran nurutkeun katerangan eta jalma teh basoma jeung si Arya geus areuweuh di dinya. Ari sabab geus balik ka lemburna 2 minggu anu katukang. Da puguh ari lembur eta mah basoma teh ngan saukur ngumbara. Lantaran aslina mah maranehna teh duanana oge urang Banten. Cenah mah barang meunang keterangan anu sarupa kitu puguh bae ngajenghok samalah ngarasa bingung anu teu manggih tungtung susah anu taya hinggana. Nya geus puguh kitu mah juragan Pardi amitan sup deui kana jero mobil terus maju lalaunan. Beuk nya kudu kumaha ari geus kieu pipeuteun aing. Lantaran basoma geus eueuh di dieu. Hari cenah mah manehna baralik ka Banten.
Lamun rek disusul ka Banten jauh jeung deui teu puguh alamatna. Sok sanajan ku aing dikulik sekoge centang tuh bisa kapanggih. Da Banten teh lega. Ceuk Juragan Pardi bari jeung nyupiran teh manehna ngomong sorangan. Aduh, kudu kasaha aing minta tulung. Di mana aya jalma anu sanggup nyingkahkeun jurig si Rasti anu terus-terusan ngakalakeun ka kulawarga aing? Duh, matak bingung kaya kieu mah. Kumaha lamun barudak aing anu ngan tinggal dua deui di ala nyawana? Tang tu matak nalangsa sarta hirup aing oge geus moal aya hartina sanajan sagala loba oge. Kitu gerendengna Juragan Pardi dina mangsa harita. Karasa hirup teh beut asa jadi jalma anu pangsangsarana lantaran teu weleh diudag-udag ku rasa kasieun. Sarip Epa anaking deudeuh teuing hidup duaan kudu ngalaman kajadian anu kawas kieu. Hampura ama lantaran ieu sakabehna oke akibat tina dosa jeung kasalahan ama baheula. Lamun seug waktu bisa dibalikan deui tangtu ama moal ngalakukeun kalakuan sarupa kitu. Duh, teu tela bener papatah kolote. Jadi jalma ulah sok ngalajur nafsu ngumbar amarah. Ceuk Juragan Pardi hatena ku harita mah bener-bener ngarasa kaduhung kana laku lampahna anu geus dilakukeun baheula. Samalah teu karasa cimata ngalembere mapai kana pipina. Ras inget kana sakabeh papatah baat mah jeung ambu iso anu jadi kolotna baheula. Anu teu petot-petot sok ngelingan ka manehna sangkan ulah nepi ka nincak dina jalan anu salah. Sabab sagala rupa kalakuan anu dilakukeun ku urang tangtu di akhir bakal aya balitungan saimbang jeung amal perbuatana. Kieu geuning karasana ari jadi jalma anu gede dosa. Ambu abah hampura abdi lantaran rumasa teu nurut kana papatah kolot. Juragan Pardi sasambat kanu jadi kolotna sarta menta dihampura. Teu karasa celak-celak cimata ragragan masuhan kana bajuna nya terus diusap lalaunan. Kudu kumaha ari geus kieu? Lantaran basoma teh eueuh. Matak bingung kaya kieu mah dapiraku ari aing kudu menta tulung ka Ki Juha mah. Sabab aing teh hera jeung deui si Aki mah kawasna geus nyaho kana sagala rupana. Samalah teh heula oge ngingetan ka aing sangkan kudu daek ngaku kana kasalahan. Tapi lamun aing ngaku geus tangtu kudu sanggup asup ka bui. Lantaran aing geus maehan kulawarga Nyi Rasti. Juragan Pardi harita ngomong sorangan sarta ditungtungan ku rumahu. Pipikiranna karasa baleuweung, hate karasa jadi tetentrem. Samalah keur kitu teh beut ngadadak kokolebatan rupa jeung tangtungan Nyi Rasti kawas anu ngalelewaan. Lenyap atuh Juragan Pardi hatena ngalenyap, jajantungna jadi ratu. Aing ulah pondok harpan. Sanajan teu panggih jeung Mbah Soma oge teu nanaon, leuwih hade ayeuna aing neangan jalma anu sejen anu bakal bisa dipentaan tulung. Lantaran pasti jalma anu boga pangabisa teh lain ngan saukur hiji. Geus kagok asong ayeuna mah ku aing rek diteangan nepi ka panggih. Ya bener kitu kadena mah ah. Kitu ceuk grentes hate Juragan Pardi boga niat rek neangan jalma anu bakal bisa nyanghareupan jurig Nyi Rasti. Ceuk pikirna sanajan nepi ka mana oge rek dikulik sak sugan jeung sugan bisa kapanggih.
nya atuh geus meunang kaputusan sarupa kitu mah Juragan Pardi ngajalankeun mobilna. Beuki tarik terus ngablesur di jalan raya. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, reg mobil eureun di sisi jalan terus muru ka warung gek diuk heula sakedeung bari udud, terus ngobrol jeung anu arayah di dinya. Samalah nananyakeun ka batur susuganan aya anu nyaho. Nya di mana ayana jalma anu bisa ngarengsekeun pasoalan anu aya pakuat pakait jeung bangsa lalembut. Tapi kacida matakan jakal. Saurang oge di dinya mah eueuh nu nyahoeun. Nya atuh ari geus puguh kitu mah Juragan Pardi terus indit deui ngajalankeun mobilna. Kira-kira aya kana setengah jam. Gok anjog ka hiji tempat. Reg deui eureun juru turun sarta terus nananyakeun deui ka batur cara tadi. Tapi weleh saurang oge taya anu bisa mere pituduh anu pasti. Saterusna Juragan Pardi indit deui, samalah kitu jeung kitu bae sapanjang poe. Antukna mah teu karasa waktu geus maju ka sore. Mitra kaum dangu, Juragan Pardi kacida pisan ngarasahan jelu. Lantaran usahana teu mawa hasil kalah capek awak jeung capek hate. Nya geus puguh kitu mah terus bae mulang ka imahna bari mawa hate anu kuciwa. Sadatangna ka imah kaayaan harita geus maju ka burit. Sarip geus balik ti toko, samalah geus tatan-tatan rek indit ka masjid. Di luar atuh kadenge sora tongeret geus reang di sarada patembalan jeung sora manuk piit anu raricit dina dahan. Pati ngaraclog ge jeung baturna mata goaas. Juragan Pardi nyap terus bae ka cai. Gebrus mandi bebersih teu lila antarana oge geus rengsek. Terusup ka kamar disalin baju. Koloyong ka patengahan nyagek diuk dina kursi yang hareupan meja makan. Terus ngalas sangu dekul dahar, tapuguh geus ngarasa lapar. Bareng jeung kitu, dur sora bedug ditakol di masjid, disusul ku sora jalma anu azan. Sarip amitan terus indit ka masjid bareng jeung tatanggana. Kesugri kaum dangu urang kocapkeun peutingna kirawan Cibada Isa. Juragan Pardi keur ngarobrol jeung anak-anakna. Kumaha aman hakapendak basoma teh? Tanya Neng Epa ngamimitian tumanya ka bapana anu keur ngelepus udud. Nya puguh oge teu hasil usaha ama teh. Basoma jeung si Arya teu kapanggih. Ari ceuk beja mah maranehna teh marulang ka lemburna. Ya terus atuh ama teh neangan jalma anu sejen. Ikhtiar maksudna mah susuganan aya anu nuduhkeun di mana ayana jalma anu bisa. Tapi weleh teu kapanggih. Kalah sapoe nyebut ama teh ka ditu ka dieu. Tapi saurang oge taya anu nyaho. Walon Juragan Pardi bari katingali rumenghap narik napas jero. Oh, janten teu kapendaknya basoma teh. Terus kumaha tuh ama? Margi abdi masieun ieu teh. Sok pilih jurig anu kamari ngaganggu deui. Jabatos wengi abdi mah keueung ama. Ceuk Neng Epa bari jeung culang cileung. Di mah karasana satiseun rehe combrek taya pika betaheun. Rarasana kacida wegah rek nyang hareupan wanci peuting teh. Epa anaking anak ama. Tong loba teuing ka hariwang jeung kasieun. Apan aya ama jeung lanceuk hideuk. Lamun keung mah keun bae sarip sarena dina kursi deui we atuh. Lamun aya nanaon gancang gegerowan. Jeung deui ama oge moal pati sare peuting ayeuna mah. Tembal Juragan Pardi bari neuteup ka anakna. Ari dina sajeroning hatena mah sarua manehna oge ngarasa hariwang, tapi teu pati nyirikeun. Nya Epa,
Keun bae atuh peuting ieu akang rek sare deui dina kursi. Jadi cing tentrem we ulah loba pikiran anu teu paruguh. Alusna mah urang teh kudu loba ngadoa nyuhunkeun pitulung kana Maha Kawasa. Sangkan salilana dijaga diriksa sarta dijauhkeun tina sagala gangguan setan anu boga niat hayang nyilakakeun ka urang. Ceuk Sarip bari neuteup ka adina anu katempo paromana teu berag. Ama, kumaha pami urang nyuhunkeun tulung deui we atuh ka Aki Juha manawi anjeunna kersa nulungan ka urang. Ah, tong waka Sarip. Teu kudu menta tulung ka Aki Juha. Lantaran si Aki mah geus kolot. Sigana mah moal sanggupeun lamun kudu nyanghareupan eta jurig. Jeung deui nyaritana sok ka mana bae si Aki mah. Keun poe isuk amarek ikhtiar deui neangan jalma anu bisa. Beuta sapira ku meuni eueuh hiji-hiji acan mah anu kapanggih. Tembal Juragan Pardi manehna keukeuh embung lamun seug kudu menta tulung ka Ki Juha. Lantaran ngarasa era da puguh ti heula kungsi dibere pepeling sangkan Juragan Pardi daek bruk-brak ngaku kana kasalahan. Tapi kalah nolak. Samalah harita terus ngajengkat ninggalkeun imah si Aki ku cara anu teu hade. Barang ngadenge jawaban sarupa kitu ti bapana, Sarip teu ngomong deui. Samalah hatena mah teu pati satuju. Da puguh leuwih percaya kana pangabisa Ki Juha. Tapi naha teuing kunaon, ari bapana kalah rek neangan jalma sejen anu can puguh aya di mana. Tah, kumaha lamun kitu? Hindep satuju atawa henteu? Mangga atuh kitu oge. Kumasaina we eta mah teu langkung ama. Jawab Sarip antuk namanya tujuan kana kahayang anu jadi bapana. Kumaha ari hidep satuju Pak? Tanya Juragan Pardi terus ngereret kana Epa anu katempo keur ngahuleng. Mangga ngiringan ama. Nya geus kitu mah prung tiluana ngarobrol meuni uplek. Anu diobrolkeunna teu jauh ti pasoalan kulawargana anu harita terus-terusan diganggu ku bangsa lalembut. Anu keukeuh hayang ngalapati ka maranehna. Kira wanci sareureuk kolot. Neng Epa asup ka kamarna goledag ngedeng dina kasur, teu lila, reup sare. Pantau kamarna ngahaja teu ditutupkeun, ngagemblang bae senamuka lantaran bisi aya nanaon. Ari Juragan Pardi jeung Sarip mah masih keneh uplek ngarobrol. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita beuki peuting. Kayaan di luar estuning sepi jempling. Hawar-hawar kadenge sora kohkol anu ratok di tarakolan sigana mah anu keur ngaronda geus mimiti ngalider ngurilingan lembur. Tapi kitu oge kadengena laun da puguh rada anggang tidinya. Nincak wanci tengah peuting. Juragan Pardi katempo geus ngarelekeuai. Panon katempo semu beureum sarta karasa meuni asa cepel heserek dibentakeun. Jang ama mah geus tunduh geuning ieu teh. Kumaha lamun amarek sare heula sakarejepna teu nanaon. Ceuk Juragan Pardi bari terus ngarelek deui heai. Pitunduheun geus teu katahan. Nya mangga atuh ama pami parantos tunduh mah. Sayeuna mah enggal bae kulemkeun. Sawios Epa mah da aya abdi. Tembal Sarip nita sare kanu jadi bapana lantaran katingali geus tunduh pisan. Ya heug atuh ari kitu mah. Ama ayeuna rek sare heula sakeudeungnya. Jung Juragan Pardi nangtung. Koloyong asup ka kamarna goloyoh ngedeng. Teu lila oge reup sare tibra. Baga teuing ku pules kerek nepi ka kadenge ka patengahan. Sigana mah ama teh bener geus tunduheun. Da geuning menit tarik sorak kerekna oge. Ari aing kudu kumaha geus kieu? Lamun rek sare sok sieun aya anu ngaganggu ka Epa. Tapi lamun henteu aing oge tunduh. Sarip ngagerendeng ngomong sorangan bari terus ngarelekeuai. Teu kungsi lila teu karasa, lengut-lengut nundutan. Antuk na mah reup sare awakna nyarande kana kursi.
Bareng jeung kitu, ti kajauhan beut kadenge suara anjing babaung mane melawung, dituturkeun ku angin anu siah handaruan. Kayan harita jadi robah asa keung jeung geuman. Teu lila sora anjing anu babaung teh asa ngadeuketan, terus manting di buruan. Sigana masa kadang anjing teh geus bisa ngarasakeun lamun peuting eta aya bangsa lelembut anu datang. Bareng jeung kitu, teu kanyahoan ti madadatangna. Jeleg di tengah imah aya tangtungan hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Ari rupana kawas anu geus dicaritakeun, awak daruksak, bajuna rangsak, panon bolotot sihung narang geteng bibir jebeu, ari buuk ngariringkik leungeun narang was kukuna sareukeut. Cikikik eta makhluk seuri. Purilak panon anu bolotot semu beureum mencerong ka sarip anu harita keur sare. Geuleuyeung ngadeuketan terus nangtung. Kepoh niup ceuli angina karasa tiis. Kulisik sarip usik. Samalah sarena kalah beuki tibra kawasna mah keuna ku sirep anu tadi ditiupkeun. Cikikik eta makhluk teh seuri deui kawasna mah atoh ningali sarip teu lilir teh. Geus kitu geuleuyeung asup ka kamar Neng Epa anu harita katempo pantona boga. Ya terus ngajanteng nangtung panonna anu bolotot mencerong kanu keur sare. Epa, nyari. Kitu ceuk eta makhluk. Ngegeruan ka Neng Epa anu keur sare tibra. Geus kitu kepoh ditiup beungeutna. Heo kaambe bau bangke matak mural lamun seug nyaring mah. Geus pasti bakal utah. Tapi Neng Epa harita jongjon bae sare. Nyari. Eta makhluk teh ngageruan deui anu kadua kalina. Bareng jeung kitu kulisik Neng Epa lilir. Brai panonna beunta terus cengkat lalaunan. Gek diuk dina kasur panonna melong ka hareup tapi sanajan beunta beut siga anu lolong. Geus kitu jerut turun tina ranjang. Yen nangtung pahareup-hareup jeung eta makhluk. Serengeh eta jurig teh seuri sihungna urang geteng katembo meuni nyanggereng. Alus Epa si Agus nyaring. Geus nepi kana waktuna. Ayeuna aing rek modaran si Pardi. Rasakeun sia Pardi. Kitu ceuk eta makhluk. Geus kitu ngadeukeutkeun awakna ka Neng Epa anu harita keur ngajanteng nangtung jiga patung. Sarta teu sadar kana dirina. Teu lila les jirim makhluk anu tadi teh ngaleungit. Terus ngahiji jeung raga badag Neng Epa. Geus kitu serengeh Neng Epa seuri rupana anu satadina geulis katempo sarobah. Jadi matak pikasieun sorot padona semu hurung beburilakan kaditu kadieu. Sabot keur kitu cungungung kadenge sora anjing babaung deui mata keung. Ditema ku sora maduk jurig anu hari bareng ngurilingan suhunan imah. Kayan peuting harita istuning karasa keung jeung geuman. Geus kitu Neng Epa terus leumpang kaluar ti kamar. Sorog ka patengahan ret kasarip anu keur ngagebra sare dina kursi. Satuluyna ngaleos muru ka tukang. Agamang leungeuna kana tulak panto. Kolotrak reket brai panto di tengah muka. Sup ka dapur terus nangtung panonna beburilakan kaditu kadieu siga aya anu keur diteangan. Sabot keur kitu. Ret kana bedog anu nyelap dina bilik paragi Mang Ocin barang gawe. Teu talang kegap bedog dicokot terus dialak ilik. Teu lila terus dicabut tina sarangkana. Seseukeutna gugurilapan kacangan ku lampu listrik. Geus kitu gedi ka patengahan.
Terus muru ka kamar Juragan Pardi anu pantona oge teu ditulakan. Sup Neng Epa ka jero kamar. Katayep leumpang ngadeuketan ka bapana anu keur sare tibra. Panon Neng Epa mureleng leungeuna ngajingjing bedog. Terus dijungjungkeun ka luhur. Bareng jeung kitu, Juragan Pardi ngadadak lilir. Sababeut ngaradak karasa hayang kacai, berai beunta ret kagigir, breh katempo anakna keur nangtung beri nyekelan bedog. Teu seukeutna katempo gugurilapan. Nya puguh atuh Juragan Pardi ngaranjung. Korejat harita keneh hudang. Panon mencrong ka Neng Epa anu keur ngajanteng hareupeun sarta geus sayaga rek ngadekeun bedogna. Awak Juragan Pardi ngeleper. Jajantungna ratug teu puguh rasa. Hatena kacida pisan ngarasa kaget kana tingkah pola anu jadi anakna. Epa, nanaonan hidup teh? Kunaon make jeung mamawa bedog? Tanya Juragan Pardi beri melong ka anakna. Pardi, sok sia gancang geura sambat indung bapa. Sarta geura cacapkeun jampe modar. Lantaran dina poteng ieu. Nyawa si arek diparagatkeun ku aing. Karena naon urang teu bisa bebarengan hirup di alam dunia. Tapi tangtu urang bakal bisa bebarengan di neraka. Jawab Neng Epa anu raga badagna kancikan ku makhluk anu tadi. Juragan Pardi ngajenghok ngadenge caritaan kitu teh. Sarta sakilat oge geus bisa maca kana eta kaayaan. Lamun anakna harita keur kancikan. Epa, anaking anak ama sadar Epa. Sadar ulah sok kabawaku sakabah-kabah. Ing, eling anaking ieu teh ama bapa hidup. Ceuk Juragan Pardi ngingetan ka Neng Epa. Susuganan bisa sadar kana dirina. Ontong ngomong wae sia Pardi. Lantaran anak sia moal ngadengeun kana caritaan sia. Yeuh geura rasakeun modar sia. Kitu ceuk Neng Epa. Hiuk ngahambatkeun bedogna rek narok sirah bapana. Tapi samemeh nepi Juragan Pardi rikat ngakiwar kagigir. Hiuk plos. Bedog teu keuna. Jeleng Juragan Pardi luncat turun tina ranjang. Awakna meped kana lomari. Epa, eling anaking, eling. Ceuk Juragan Pardi ngakorobo ka anakna ditasangkan eling. Tapi orok kaya, jiwa Neng Epa geus dikawasa ku setan anu ngancik kana dirina. Jadi teu bisa ngadenge kana caritaan anu jadi bapana. Tong gogorowokan si Pardi. Percuma anak si geus moal ngadengeun. Lantaran jiwa ragana geus aya dina kakawasaan aing. Jawab Neng Epa bari ngabar-ngabar bedogna. Panon anu semu beureum mureleng ka Juragan Pardi kawas anu hayang ngarekep. Ningali kitu rai atuh bulu punduk muriding pating puringkak asa carengkat. Srog Neng Epa ngadeuketan. Epa, ulah nganggugu kana hawa setan. Eling anaking, eling. Ceuk Juragan Pardi terus ngelingan. Susuganan anakna bisa keneh ngadenge kana caritaana. Tapi tibatan ngadenge mah Neng Epa kalah nyabetkeun deui bedogna. Siap bedog ngalayang. Rek nyabet kana beuheung. Juragan Pardi ngalenyap. Hatena gancang ngagilekeun awakna ka kenca. Siap, gebrok. Bedog ngahancak kana kaca lomari. Borolo atuh kaca peupeus belingna mancaura ka mamana. Mayak pak dihandap samalah aya anu ngaceleng kana luhur pangsarean. Ningali musuhna teu beunang, setan anu ngancik dina kurungan Neng Epa beuki ambek. Seak atuh harita gancang nyabetkeun di bedogna ka Juragan Pardi anu awakna geus mepet. Anu awakna geus mepet ka sisi bilik. Sarta taya lolongrang pikeun ngejat. Hiuk bedog ngolebat rek nyabet kana cangkeng. Hiuk! Juragan Pardi ngagiwar deui. Tapi gerakan rada leuir, antukna sret congo bedog keuna kana baju. Berewek bajuna rangsak. Burial getih ngucur lantaran kulitna katurih ku congo bedog ngan hadena teu pati jero.
Eureun, ieu amai Pak, piraku hidup terek luas maehan Bapak sorangan. Sadar Epa, sadar ulah kabawa ku sakaba-kaba. Juragan Pardi ngagorowok nitah eureun. Awakna ngadeg-deg beungeutna oge meuli pias kawas anu eueuh getihan. Bajuna rangsak, getih seger merbei tina tatuna. Cikiki keneng Epa seuri lelengakan. Sorana ngirung kadenge estuning kacida matak kukurayeun sarta matak muringkak bulu punduk. Ningali kitu Juragan Pardi beuki soak, gorowok harita menta tulung ka Sarip anu keur sare di patengahan. Sarip, tulung! Tulungan Abah Sarip! Juragan Pardi gegerwan awakna ngadeg-deg. Untuna norok-tok siga anu kaburusan. Da puguh bakat ku soak. Kocapkeun Sarip anu harita keur sare tibra di patengahan. Barang ngadengi sora bapana anu keur gegerwan, koreja tudang jung nangtung bari setengah lulungu. Berengbeng lumpat muruka kamar neng Epa. Ceuk pikirna bapana aya di dinya. Tapi barang gok Sarip kaget. Sabab waktunya pialatan mangsa-misa mitra, cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.